Iya, segala pingsan deh. Bos, rumah kamari hasil meren. Si bos kenaon ya? Kan cuman Ini mana cicing ja? Orang ke warga ngomong naon-naon lah. hampura bos. Ngomong-ngomong sasa kemana ja? Nyarios nama nuju ngalongok adina di pondok. Angkatan jeung saha? Yang si dulu Si duluan mah teh ya? anu kamari ngaboncengkeun yang selfie teh ya. Oh, gitu. Ayeuna mana yang boga rencana ka mana teh? Itu ke mana-mana bos. Bisa aek ulin. Pakai eta motor. Lu bener bos. Ya bener lah ja. Hatur nuhun pisan bos. Bade dilajengkeun atuh nya. Ah tuh, sing berkah selamat nya. Amin, ya amin. Ayo bos, mangga. Ya, ya. Bisa enak naon sebutnya ngaran Bos Juna. Siap bos. Gaskeun bray. Eta, ada dengan mana kono dulu? Orang karang ini. Kemari orang balik yang ke aja ragam Kalau di mana? jalan Kita bisa raga gitu ya. kurang ilmu meren. Iya, kumaha? Milu jeung Bos Juna kan ge supaya ilmuna terusan aja. Ilmu naon? Tawaron teh. Orang mau murah waron teh kah? Naon atuh? Kayak ngamuk marugul. Ye, pugu eta di budak sangguan ge geus marugul kabeh eta, termasuk abi cece ge eta. Sarua Naon? marugul. Tapi sudah itu kan. Urang sarua. Mana berarti? Tuh. Orang balik wah. Ayo. Utang orang. Ayo urang sangguan heula. Ayo. Gaskeun bray. Tapi kan tasakuduna kitu, akang boga ide kos itu. Pokona akang mah hayang nyelametkeun yang selfie. Kang. Ya coba we tanya-tanya heula. Tatanya naon deui wae sih. Kan kamari oge geus kabuktian dibawa ka imah. Nya sugana eta cuma babaturana. Pokona abah mah embung kalengitan anak abah deui. Kalengitan kumaha ari abah teh? Cukup abah gagal ngadidik si cucun. Tapi kan bah, Cukup nyai. Pokona abah mah embung. Nang selfie deket-deket deui jeung si Juna. keun tah. Lamun yang selfie nyaho ngomongan ieu, abah tanggung jawab.
aja. Abah tadi udah cari main. Si Selfie, bos. Lo kenal emang neng Selfie? Dia nih lagi tiupan dia. Sok tarik napas lah ke lautan. Sekali deh lautan sok. Sekali deh. Bos, bos atuh, abdi ceritana. Mulanya bos. Oh. Sok, kayak tas jelas. Jadi kieu, bos. Tadi Jaja sengaja hari neng Selfie. Lo emang kenal neng Selfie? Selfie, bos. Bener mana aja? Tong sok ngacai teh ya. Bener, bos, serius. Kira si Jaja kita jujur. Jujur, cina. Aduh. Ari si bos kunaon ya? Aduh, jadi euy. Algina, Algina. Salah ya. Ayeuna nang peleng. Atuh muhun berarti selama ieu nyangka neng teh gelonya. Terangkan sakumaha kuatna eta jalmi, sakumaha eta jagona jalmi, sakumaha eta saktina jalmi moal aya hiji oge anu bisa ngahindar tina takdir. Terangkan jalmi anu waras jeung anu teu warasna eta lain anu dipikahayang. Kitu oge neng kemarin tos seueur anu ngomong stres lah, anu ngomong gelo lah, tapi lagi pada perasaan Tapi kan neng, cumila terus teh ngomongna pas sampai kamari jalan jeung si Selfie pacakel-cakel tangan dan sebenarnya mah nyeri perih kudunya mah perih kateteh. gua nya neng ya. Ayeuna sok jujur we ari teh bobogan ka neng Selfie. Neng ngomongnya gitu. Sok jujur we Tapi kan neng, sok ayeuna mah bisa yang kadunya sok geura saperkeun we ka neng Selfie ka ditu. ya Allah ya neng ya. Hampura nya Ayeuna. Neng, Abah, jeung Emak nyebutkeun di hampurannya. Neng bakal nurut, kami jadi kolot. Tapi, neng oge gaduh hak Abah, Emak. Bos kumaha sih? Anu dimaksud hak teh coba jelaskeun. Sareng ieu, neng geus nurutkeun hoyong Abah sareng Emak. Sadayana neng besu, sareng Bapak Mata. Tapi, amun ieu jeung hoyong jalan terbaik, hoyong Abah sareng Emak.
Hahaha.